من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله. أغثني 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 سريعا بعزة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. فأقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم علمنا من علمك المخزون. اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين. Segenap para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi Kampung Langgaran, mudah-mudahan sodakoh urang, pengorbanan urang, anu ngejot disebuh meletuk, bau kesang kahulu-hulu, bikin ngalaksanakeun ieu acara, mudah-mudahan sadayana dibalas ku pahala nu berlipat ganda. Sasarengan urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala, shalawat rahu salam. Mugia salilana dicurah limpahkeun kanggo junjunan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad. Hiji kula datang ka dieu niat silaturahmi jeung urang dieu. Malah mandar ladang silaturahmi Allah ridho ka urang. Nu kaduana sing hasil ilmu manfaat nomor katiluna niat urang sejak ngagungkeun Kangjeng Nabi mudah-mudahan sing didugikeun ka Kangjeng Nabi. Sehingga cinta yang kita miliki untuk Nabi bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Mudah-mudahan suatu saat nanti urang tiasa ziarah ka makam Rasulullah nu aya di Madinah. Alhamdulillah hayang bisa ziarah ka Madinah ka Mekah. Cikolot lamun hayang gerak kanasibkeun ka Madinah ziarah ka Mekah, lamun dulur baraya tatangga dong-dongon tah saha bae umroh ngalah haji urang mun bisa mah ilu nganterkeun sajan teu ka Jakarta atuh nganter-nganterkeun ka pendopo arti nyaho ka Jakarta beuh di Jakarta mah ngisi ge mayar teh kula mimitian ka Jakarta nganterkeun umroh ngising ka toilet beres ngising dipenta duit rek gelut kula aing nu ngising aing nu ngaheujeun nu kebek bau tai aing dia datang-datang minta duit mending gelut jeung aing cik babaturan ji ieu mah Jakarta lain gajruk ngizinkeun geus geura bere duit sabaraha mang 2000 bere poing 5000 ih Pak Haji oh kulangana aing ngising deui bae ka jero. Ya alhamdulillah ieu hampura teh dita tadi kula molong oba ieu nu hadir ieu loba ka awewe loba rangdak kitu di dieu ieu. Ieu di mamana nu paling kompak pangajian, nu paling rame bapak-bapak, pak ibu-ibu. Bapak-bapak, pak ibu-ibu. Anu tukang jamiahan paling rame, tukang urusan anak, nu balanja, nu paling loba hutangna.
ngan hampura kasepuhan ieu ngaji bagi dua bae sebab ieu lamun jeung ibu-ibu ngajina serius bae ngalalobrol si eta mah. Batakan kula mah di lembur tara magahan ibu-ibu stres. Pernah aing magahan ngaji ibu-ibu aing membaca kitab busu horeng di tukang mamertis jambu pan polongok. Sanajan urang ngadalil ngaburubut-burubut moal aya hartian hareupeun ibu-ibu mah. Jasia mah ngaji baro bubar bae poho. Balik bae ka imah ditanya ku salaki, hadir naon? Muludan. Haji Asep ngabahas naon? Ih pokona mah rame bae. Geus dengekeun ieu ngaji muludan kudu aya tapakan, balik ti dieu kudu aya babawaan. Siap? Siap? Supaya balik ti dieu akhlak urang semakin hade sebab konsep visi misi utama Rasul innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Kaula diutus ke alam dunia pikeun liutammima makarimal akhlaq ngabebener akhlak kalakuan jelema anu kawasato. Ngabebener akhlak nu hade tugas kiai ge sarua jeung Rasul. Jangan lagi kiai ge penyambung lidah ti Rasul liutammima makarimal pikeun ngabebener akhlak anu hade. Anak ahlu goreng supaya hade. Panaina mah kadang-kadang jelema kolot mah kolot, hulu mah geus putih doang soun. Tapi kadang-kadang polongo. Nyaon teh polongo. Ih aya polongo henteu di dieu. Ke polongan ulah ngomong polong ulah bukan beut aing tolol. Hampura bu abdi calik bae nya. Ieu sabenerna mah geus karuangin ti baya kaanginan ku angin laut jigana hemor sumut ge parar ait geus hayang adar tai-tai acan. Ieu mah lamun lain Abah Aman mah lamun lain RT Epul mah nu ngondang tuh berat tuh. Kuduna mah penting ayeuna abdi ka Serang di pikiran ku aing ka Serang rek naon nu ngondang eueuh. Sabenerna mah hampura punya ngomongna ngacaprak bae jara rengkel ieu. Hayang balik maka gajrug ieu geus 2 poe can balik. Lah percuma balik ge pamajikan keur emen puyeng. Konsep utama Rasul teh visi misina li utammima makarimal akhlaq. Pikeun ngabebenerkeun akhlak anu teu pati hade. Akhlak ka kolot, akhlak ka pamajikan, akhlak ka salaki, terutama akhlak ka Gusti. Lo bajal bagus kolot tapi polongo. Polongo teh mun digajrug mah kieu, tah meuli sampo anakna tang sabun colek. Naon ngaranna eta? Hah? Allah. Hepan loba eta jelema. Ngaji mah unggal poe ta ibu-ibu ai kalakuan mah kitu bah. Ngaji mah ka timur ka barat, hutang mah tilok di pikiran. Allah. Ngaji mah ka kaler, ka kidul, sungut mah ka salaki nganyek-nye alhabatan ka abu. Awas. Komo akhlak ka kolot sing hade teh. Boga indung hiji kaurusan anak nu 12 tapi anak 12 kadang-kadang teu bisa ngurusan indung hiji. Awas li utamima makarimal akhlak sarua ieu. Ieu mah kadang-kadang indung ge pake cocokan. Indung geus setengah pikun pan ngaranna indung mah geus kolot mah balik ka budaknya. Kurang-kurang sabar mah mata hayang najong tak ka indung. Kakara gegek di imah cikal geus hayang anu bungsu mana macet di pasar Barosna. Allah tetap sanajan indung kawas kitu tetap indung mah tunggul rahayu urang leres teu. Teu meunang ngarekanan indung ulah. Ieu mah indung dipandian ku anak gararati bae ku hararese kaleket kuat diteke tak mas japolong kata anak. Ulah sing hade. Naudzubillahi min. Pak, benerna mah eta boga anak 12 tinggalkeun bae ku bapana. Eta nu 12 kadang-kadang sampai ka gede ku indung hiji ka jenting kuli dagang bala-bala ka sakola.
teuing aing lapar nu penting anak dahar indung merek ngahuapkeun kejo nempo anak calangap doang buaya teu tulus eta langsung dibebeskeun kana sumutana tapi jajal sia boga anak 12 tinggalkeun paeh ku indungna bapana mah kawin awas sing hade mulyakeun indung mulyakeun lamun kolot sogeh anak ganti baju lamun anak sogeh kolot mangais inco aya geura tobat sia mun kolot sogeh anak meuli sapatu lamun anak sogeh indung mah jadi babu sing hade sok loba ieu mah titik nu bating pamajikan aing keureun horeng dakting teh eta kula sok melengak Bu ongko kula jarang di imah ceramah bae beurang peuting tapi pamajikan mah reuneuh deui bae di pikiran ku aing piraku reuneuh ku cau nya Pak Haji kok bisaan atuh bisa kiai mah peuting teu kaburu ceramah beurang ceramah atuh icuk-icuk teu icuk-icuk atuh cole-cole kula mangis temempan dikabehkeun Bu Allah tingali baginda Rasul wa hamalathu ummuhu aminatu falam tajid li hamlihi alaman wala thiqala kula merek nyacahkeun Nabi Muhammad baenya berhubungan jeung kalahiranana Rasul mah ti leutik keneh ti orok keneh ti jero beuteung rahim ibuna keneh tara musingkeun kolot matakan ibuna henteu ngalaman nyiram teu ngalaman keluh kesah pan urang mah di jero beuteung indung keneh geus musingkeun hang martabak emang aya orok makan martabak eta mah nu hayang lain orok jurig indung eta mah kadang-kadang ieu di kang zaman kiwari mah eta reuneuh nyiram dipake kesempatan eta biasa make wadak pipa sasak rambol salaki ieu mah hayang meuleunan glowing teh anu make wadakna make koasta di kitu-kitu ibu-ibu kan mikiran adang make wadak make pipa make paralon nek hadir ya halis kurang panjang ditambahan make patlon aju kakesangan panas tinggal sapotong be halis Rasul mah keur waktu dina rahim ibuna teu musingkeun ka indungna henteu falam tajid li hamlihi alaman wala thiqala cik Aminah ibu Siti Aminah ibuna Rasul keur waktu kaulah ngandung Muhammad sari teu karasa reuneuh panu reuneuh masuk pepeletekan usum kacang hayang bangkuang usum nyawa hayang metis buah jual nu botak hayang neke kadang-kadang tengah peuting totonggengan hayang dahar di luhur tiang listrik aya tetangga kula mah ti peuting gogoakan ka salakina hayang dahar nyocolan hulu kareta Rasul itu tidak seperti itu matakan orang mah untung boga Nabi Muhammad untung boga Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam matakan abdi hapunten kasadayana kunan ieu ceramahna beda kos kieu sebab nu hadirna bikang kabeh kadang-kadang bikang sok lurus tunjung bo indung mah aya nu kieu eta sanajan anak geus rumah tangga mikiran bae kana beuteung anak bisi anak teu boga beres salat subuh indung mah celek uluk salam kanu anak setengah 5 isuk-isuk ditanya ku anak rek ka mana mas subuh keneh rek iluki ih nok pohong padahal rek nongon pangbeasan anak bisi teu kablek kejo aya anak beres salat subuh nongon pangbeasan indung aya mun bari nyiuk si goblok mah
Allah. Coba sing eling, sing eling, sing eling. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Rasul teh diutus ka alam dunia pikeun ngahade-hade akhlak dalam matakan tugas Rasul ke alam dunia adalah mendaur ulang sampah. Kumaha carana ieu jalema anu akhlakna teu bener, akhlak ka salaki, akhlak ka pamajikan, akhlak ka anak. Ulah gagaba eta ka anak ge. Anak eta amanah ti Allah. Teu saeutik mangga. Boe eta kaset incuan da boe. Ya Allah. Boe eta lamun urang boga pamajikan sorana doang Ki Juhemi, nunaheun teh nya doang sola suling, aing mah asana TV ajur ge moal diomehan wae. Asal kesel puterkeun gelombangna. Allahu akbar. Teruskeun ngaosna Bu. Teruskeun ngajina. Loba eta. Ya akhlak ka anak kudu boga akhlak. Ja cerminan pankolot mah kalau orang tua kencing sambil berdiri, anak kencing sambil berlari. Ulah sok sepele kajen teh urang keur ngakel cik anakna mah sendok mana make cokor tuh di ditu. Ulah gagabah. Ih, nang cokor sampean gitu. Pasea jeung salaki pusing ka salaki anak pakai pelampiasan. Ulah bisi anak teunggar kalongeun. Aing ngomong anak hayang pinter jadi dokter jadi habibi nyieun kapal. Ai anak buku orok kene dicarekan dan dicarekan. Anak balik di sekolah geura dahar cik anakna buku sapatu ge can dibuka. Anak berdahar dicarekan keneh bae daharna ulah ganeng-ganeng aing hayang sare cik anakna salah emak daharna mere karupuk. Makana kieu teh ngahareupan anak sing hade psikologis anak kahartos Bu. Ieu sok aya pankolot ulah temperamen. Anak hayang meuli truk oleng mau mobilan dibelikeun datang ka imah dirak-rak ku anak dicarekanan ulah sakitu karesepna. Kumaha cara ja meuli mahal-mahal truk oleng 100.000 kalah dirak-rak pusing pan. Ulah pusing-pusing sakitu karesepna. Salaki teteh ge meuli rokok mil 25.000 datang ka imah diweuleuman. Betul eta pegawaian siang. Allahu akbar. Ya, awas li utammima makarimal. Matakan ibu sanajan urang akhlakna can hade, yuk urang nuntut hadean. Hidup itu nggak bakalan lama. Kita ini sudah tidak muda lagi, guys. Fuck you. Nuh, Kak benernya ceramah hareupeun awewe mah panas kesangan. Atuh kumaha jeung hareupeun hauk kabeh. Allah. Doakeun punya sing sehatnya. Geus ulah nempokeun beuteung bae. Ieu mah lain litu bajuna leutik teuing. Bu, hayangnya ho akhlak Rasul. Hayangnya ho akhlak Rasul. Dengekeun yuk urang buka sejarah. Tah, ieu ngaji muludan mah kieu. Ulama moal nyacahkeun politik moal. Nyacahkeun si Andin moal ja Elsa geus di penjara. Ieu mah rek nyacahkeun berkaitan muludan Kangjeng. Matakan sing hade Pak, ketika datang bulan Mulud, pitilu bulan keneh yang menjambut kedatangan bulan Mulud dengan meriah adalah masyarakat di pelosok kampung. Tilu bulan keneh geus urunan rek ayakeun muludan. Matakan karunya ka masyarakat. Hambur kejo ngondang kieu tilu bulan keneh datangan nya kieu cacahan teu parang rubuh. Nyacahkeun muludan bae. Karti teu? Yuk, akhlak Rasul kaos kumaha? Kupingkeun. Rasul mah dulur mana ieu lalaki nada? Oh di musola aya nya. Oh pugu eleh ku bikang mah pugu. Lain eleh sabenerna mah ngelehan. Ngelehan kami mah. Mudah-mudahan anak-anak urang sing sarolehnya berkah urang ngagungkeun kana mulut Nabi. Calon-calon menteri dak.
Menteri HUT. Pangaruh aya anak kurang sarukses badak aya cacahkeuneun jeung tatangga. Teteh abdi mah kajenting teu boga banda, teu boga pakaya. Imah ge segi opat yang hiji tengah-tengah doang payu. Abi mah kadang-kadang penting dari jeung belum delan, beulang jeung kulub uyah. Tapi alhamdulillah boga anak lalaki opat kabeh sukses. Nu hiji angkatan darat, hiji angkatan laut, hiji angkatan udara, nu hiji angkatan pakaian jah hujan. Teteh boga anak sabaraha? 12 nya sadua ai kitu nu 10 beak diborongkeun make nyeun imah. Rasul eta rutinitasna ka masjid. Kupingkeun ya lalaki pamegat. Rasul eta kebiasaan sehari-hari ke masjid. Sehingga dina hadis dicaritakeun Rasul malamun uih angkat-angkatan ti mana bae oge uih da lain ka imah ka masjid heula. Ka masjid salat sunat tahiyatul masjid, salat nu sanesna beres nembe uih ka ai salaki lamun ti mana bae sok balikna ka mana? Ka imah. Ieu mah aya ka masjid ilungana cai jahalodop selang pegat. Aya di dieu salaki nu ka masjid saminggu sakali. Nu 3 bulan sakali. Eta mah lain nek salat naon masjid kahuru tah henteu. Abah aman onom kasepuan mena lamun di masjid Ramadan 3 poe teu kaluar-luar horeng kakunci. Oh hampura abahnya insyaallah tabarakallah. Hampura bu ku aing mah sugut doang soang kurang parah ge cenah deui. Maklum bae cik bapak ulah keur waktu ngajuru teu diadanan poho komat doang ngaju kieu ya. Doakeun sing panjang umurnya teh. Sabenerna mah abdi mah ngaji di dieu ararisin urang dieu mah geus ahli ibadah kabeh. Skabeja kagak juga berjamaah subuh di langgaran macam lagi sholat subuh sampai keluar sendal. Rasul mah angkat-angkatan di mana baik, uihna lain ka bumi heula ka masjid. Matakan Rasul pernah nyarios, dulur bisi maneh hayang nyaho saha jalma anu paling kandel imana. Tong ditingali tina puasana, tong ditingali tina tahajudna, tong ditingali tina maca Qur'anna, lamun lalaki tingali rutin teu 5 waktu ka masjidna. Idza ra'aitumur rajul yaqtadul masajid fashhadu bila mana anjeun manggih aya lalaki rutinitas 5 waktu salatna berjamaah ka masjid bae saksikeun, tekadkeun, yakinkeun ku anjeun itulah manusia anu paling kandel imana di antara umat aing. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Bisa dipastikan jalma anu paling kandel imana adalah jalma anu rutinitasna 5 waktu berjamaah ka masjid. Ngeun lamun salaki teteh tara ka masjid sing maklum berarti keur emen balikeun sop teh. Kaharti teu Bu? Atuh sebab aya jalma emen mah haram ka masjid. Haram cicing di masjid matakan lamun aya jamiahan atawa akad nikah di masjid sing hade nu emen mah teu meunang. Makana bisa aya akad nikah di masjid. Tah RT Epul jeung saha bae tungguan dina lawang. Pariksaan ibu-ibu hiji-hiji. Teh rek ka mana? Ka masjid rek naon hadir akad nikah. Men henteu bohong. Buka. Atuh aing daek teh. Awas ibu. Akhlak Rasul tingalikeun. Ketika Rasul hendak ke masjid, Rasul pendak jeung Yahudi. Ngan aneh eta asal Yahudi pendak jeung Rasul diciduhan eta Rasul. Rasul marah, henteu. Oh Rasulna ngempod meureud. Lain ngempod. Puguh Rasul lamun perang panghareupan, kurang kumaha perang Uhud. Bu, eta perang di Gunung Uhud, ya Allah, Gunung Uhud nyaho. Dengekeun dusun. Jara rengke lain masarina. Di urang mah lamun nyebutkeun gunung loba tatang kalan jukut mah karuhan jeung keuri. Di Mekah mah gunung boro-boro tatangkalan jukut ge eueuh batu malulu panas. Di Indonesia mah ulah-ulah di gunung di hareupeun imah ge kadang-kadang jukut teu kakoren. Haju eueuh jukut burung di Mekah aya ngeun saeutik aya embe eueuh aya naon parabna triplek. Naon bae teh keusik meureun atuh jukut eueuh. Di Indonesia loba jukut aya embe
di Mekah jukut jarang aya embe ngeun aneh ongko di Mekah jukut jarang tapi embe na lalintuh ai di langgaran jukut loba boro-boro embe na nu ngangona ge kuru kunaon eta kurang parah. Allahu Akbar. Bu, Rasul pendak jeung Yahudi diciduhan ku Yahudi. Rasul marah henteu sebab cik Rasul aing mah li utammi makarimal akhlak pikeun ngadaur ulang sampah pikeun ngabebener akhlak jelema. Lamun konsepna nu dihinana Allah, lamun nu dihinana agama Allah, aing nyabut perang, nyabut pedang, ngayakeun perang jeung Yahudi. Tapi kulantaran nu dihinana awak aing, biarkan anjing menggonggong namun kapila tetap berlari. Ini kenyataan, men. Manusia boleh punya keinginan, tapi takdir punya kenyataan. Gaul tebegug sialah. Aduh Allah, itu kiai mah kudu serba bisa, bahasa Inggris kuncina ge boga. Good morning, selamat pagi, good night, selamat malam, gujubar ka empang. Ih kudu bisa bahasa Inggris. Lah cenah bahasa kafir, ulah ngomong bahasa kafir, tebegug sia. Pan aya dalilna, dalil bahasa. Urang belajar bahasa Mandarin teh naon, bahasa Cina, bahasa India teh man arifa bi lughati qaumin ummina min syarrihim. Lamun urang ngarti kana bahasa batur, urang bakal salamat moal bisa ditipu. Coba lamun tebegug. Urang dieu anakna gawe di hotel. Usum eta usum kadung ngiriman ka Jakarta, anakna gawe di hotel, rek asup papakolot ka hotel. Aya tulisan open, mundur deui. Jadi lemur aing bapak majikan nyeun bolu kukus make open. Adonan putih asup hidung, modar aing hidung teh. Ku bodong pan. Digeroan ku satpam, bapak kolot, sini. Open. Open itu bahasa Inggris artinya buka, silakan masuk. Tangkurak dia rek ngalegakeun ka urang lembur. Cik aing open bareng bolu-bolu. Lamun aing asup hidung. Dasar polongo. Kabeneran menang 5 menit aya jalma make dasi asup ka kantor. Menang 5 menit keluar urang negro hidung tuh cik aing. Eta gara-gara bodoh. Bahasa Inggris atuh paragina kiai mah babon panta jidarun tembak daratun matar butut. Teruskan ngajina. Rasul diciduhan ku Yahudi karena konsepna lain konsep kita. Ini bukan peperangan dan yang dihina itu pribadi Rasul, lain Gusti Allah, cik Rasul, lain agama Allah. Aing teu meunang marah. Sebab visi misi aing mah sebanyak-banyaknya jalma diislamkeun ditauhidkeun ka Gusti Allah. Diciduhan usap matakan sok dipake taklek ku kelib Cimande. Lamun urang belajar silat Cimande aya taklek memeh balik. Diciduhan usap jamual bohak, disurungkeun labuh gerah hudang, diudang-udang make golok rek dipaehan atuh lompatnya boga cokor. Pan urang mah lain rasa boga silat Cimande, rek naon boga silat Cimande diciduhan kudu teu diusap, mending gelut jeung aing pan kitu ayeuna mah. Urang mah jajawaraan daripada ayeuna mah geus teu usum jajawaraan. Geus teu usum. Ulah geurang aku jawara ka lamun can bisa ngegel ceuli sorangan. Tiap ka masjid Rasul diciduhan, ya Allah. Matakan Bu, lamun urang hirup di lembur loba nu hewangeun, loba nu mitah di hareupeun mah anu tukang manganyek ngagogoreng biasa. Rasul ge kakasih Allah, pangdeuketan jeung Gusti Allah, anu paling hebat tahajudna, anu seueur salat sunah mah digogoreng bae ku batur. Atuh komo urang lain pamajikan RT acan. Kartos Bu. Allahu Akbar. Dina hiji waktu Rasul rek ka masjid biasana diciduhan ku Yahudi. Ieu mah teu aya nu nyiduhan. Naros ka sahabat, eta Yahudi anu sok nyiduhan aing ka mana? Cik sahabat junjunan, eta Yahudi gering. Cik Rasul sahabat beres urang salat berjamaah, nu gaduh korma candak korma, gaduh roti bawa roti, nu gaduh cai candak cai, urang toong eta Yahudi. Tuh akhlak Nabi.
Diciduhan ku Yahudi, dinyanyari ku Yahudi, lebah gering mah kalah ditoo. Kira-kira Abah Aman rek kamu sholah, diciduhan ku RT. Asal kamu sholah, ciduhan ku RT, isingan sendalna. Kari-kari hiji waktu RT gering setruk, kira-kira Abah Aman kumaha ngomongna? Tuh kan. Atuh paingan Abah Aman tadi angkat jadi nabi ku Allahnya. Urang mah ngagedekeun ada. Urang mah ka pamajikan ge teu kaom salah. Sayur kurang uyah cabok paeh. Allahu akbar. Makana iya ya Gusti makana ketika Rasul dongkap ka imah Yahudi, cik Yahudi, "Heh Muhammad, lamun anjeun rek balas dendam, ulah ayana tungguan kula cagerna." Cik Muhammad Yahudi ulah salah paham, kula maka dia teu maksud arek balas dendam, kula maka dia rek ngalongok anjeun, rek noong anjeun ka anjeun bejana gering. Eta Yahudi kuat ngalaketei Bu, tuurna leuleus ge bae dieu. Cik Yahudi Muhammad ku bager-bager teuing ku soleh-soleh teuing anjeun. Kaula gering dulur pribadi ku lagi eueuh nu noong, eueuh nu watireun, ai anjeun beda agama, beda keyakinan, tukang diciduhan. Kunaon kalah bisa noong kula. Maka saksikan ku anjeun Muhammad, kaula cik Yahudi ayeuna keneh rek lebet kana agama Islam. Harita keneh Yahudi asup kana agama Islam. Lain tertarik ku dalil Quran, lain tertarik ku hadis Nabi, lain tertarik ku kaul ulama. Tapi tekawawa isin ku kahadean Kangjeng Rasulullah Muhammad. Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah asyraqan fakhtafat min mithla husnik qadaya wajhas. Allah ya Nabi ya Rasul salam, ya Habib salam, salawat. Katakan ibu hebatna Rasul kajenteng hampir 1500 tahun tos wafat, loba keneh orang kafir ayeuna bisa asup kana Islam ku nempo kahadean Muhammad sallallahu alaihi. Padahal Nabi Muhammad ge geus maot geus lila. Bu, Abah Aman hirup keneh loba nu ngaji ka Abah Aman teu anehnya. Tapi lamun Abah Aman misal tos pupus kari-kari loba keneh nu ngaji ka Abah Aman, ieu nu aneh. Rasul hirup keneh loba nu asup Islam teu aneh, jalmana hirup keneh. Rasulna geus ribuan tahun maot tapi loba keneh nu asup kana Islam. Iya, ada apa dengan cinta? Ini soal rasa, men. Urang bae ge urang dia ya, ieu ngayakeun muludan. Beuh, milihan tiungna ge diasarkeun. Urunan saminggu sakali ngidar panitia ngomong narek mulud seragam bari can lunas ge nu penting malam minggu tampil nek modal ka sakali laki milikeun mayang bahasana mulud ngagungkeun Nabi mu. Tapi lamun ditanya ibu wawuh ka Nabi Muhammad tolong ongko cenah ngagungkeun Nabi popoharaan sagala jeung muludan ditanya Nabi Muhammad teu wauh ye. Ai teh boga nomor WA-na. Ating torek teh jelas.
hei ijal mah calager tahan teh sia. Ieu supaya hati ku polo ya. Lain ieu teteh pernah ngimpi jeung Nabi. Tapi lamun dicekek elep-elep mah seringnya. Jarek molor cokorna tara babahno. Sok perhatikan. Jadi ieu teh mukjizat Kangjeng Nabi Muhammad. Bu, Nabi Muhammad orang mana? Orang Cangkudu. Ka emad meureun ka mah. Sok pikiran ku kabehan. Nyacahkeun mukjizat Nabi mah teu kudu rosa-rosa. Nabi na geus maot ribuan tahun yang lalu. Tapi bisa narik kana hate jalma nu aya di zaman kiwari. Beres teu? Hebat teu Nabi? Hebat teu Nabi? Allahu Akbar. Ieu mukjizat Kangjeng Nabi Muhammad. Batakan ibu, bu, urang mah untung boga Nabi karunyaeun ka urang. Nabi masa pepeuting nonggeng sujud ka Gusti Allah mangmentakeun hampura supaya dosa umatna sampai akhir zaman dihampura ku Allah. Nepikeun Gusti Allah nitipkeun nitahkeun Jibril, geura turun ka dunya eta Muhammad nonggeng bae hayang naon. Ditanya mad hayang naon, ulama nonggeng mah moal gerah udang. Lamun can aya ketentuan ti Allah, umat kaula dihampura dosana. Bejakeun Jibril ka Muhammad gerah udang dihampura kitu umat Muhammad mah. Matakan umat Nabi Muhammad ngeunaheun. Umat Muhammad mangeunaheun sanajan orang loba dosa salat belang betong salat subuh kaberangan bae tapi na urang rajin maca sholawat urang nyamuni na kelek Nabi Muhammad rek dibalangkeun ka neraka moal karasa panas rakana ge sebab rakana ge dijieun tina nur cahaya Nabi Muhammad kadenge lil musalli alayya nurun ala sirat wa man kana ala sirati min ahli nur lam yakun min ahli nar degekeun cik Nabi Muhammad tukang maca sholawat ka aing mah sanajan hirupna blekok salat subuh kaberangan bae salat isya ge nungguan iklan si blekok mah nyala banget remote salat isya nungguan iklan karena kedang sarokat cik anakna mah geura antaram atau salat doang di kebun kuntilanak Allah palebah ruku mang rokat tilu tak opat tungtuna salat angkog-angkogan ya dengekeun ulah bae sia hadirna tuh cara bapak-bapak di jero tarungkul beca ubiak sapiri ya dengekeun ya kabar gembira ya lain berarti ulah kudu salat asal maca sholawat lain gitu hartina nu jalma blekok ge aya deukeut jeung Nabi mah dicarekanan ku Allah nyumput na kelek Nabi Muhammad arti cenah hayang ka surga sia tilok salat ulah ngomong-ngomong salat ulah mana kelek Nabi Muhammad surgana ge jeung kanikmatana meunang nyieun tina cahaya Nabi Muhammad diasupkeun ka neraka ge moal karasa panas moal bisa meulem ka ahli sholawatna nek nyabrang kana jambatan sirat anu sakitu poekna sakitu sekeutna lil musalli alayya nurun ala sirat jalma tukang maca sholawat ka aing nalika nyabrang kana jambatan sirat dimulai mahsar nepikeun ka surga bakal boga cahaya anu nyaangan rek ragad ditahanan ku cahaya wa man kana ala sirat min ahli nur lamun urang nyabrang kana cukangan sirat jembatan sirat geus dibarengan kundur cahaya ladang maca sholawat lam yakun min ahli nar moal ragad ka neraka moal datang ka surga lain amin bae maca sholawat sing bener kupingkeun kusadayana lamun jalma sapoe sapeuting maca sholawat rutin 1000 balik naon bae tambah sholawat nama nek nu pangpendekan ta sallallahu alaihi Muhammadnya 1000 sapoe sapeuting moal waka dimotan ku Allah terkecuali geus datang malaikat ka manehna ngabarkeun bahwa mereka bakal jadi calon ahli surga dengekeun
Ini bukan tentang kita, men. Ini soal baginda Rasulullah Muhammad. Coba teteh nek ngandalkeun ka surga ladang naon? Hai gerang ngomong. Nek ngandalkeun ka surga ladang naon? Salakina nek ladang tahajud, salakina boro-boro tahajud paling kih ka dapur beres kih ngihan pamajikan deui. Hai sia ngomong rek ngandalkeun ladang naon sia ka surga? Lamun lain ladang Nabi Muhammad. Ya budak santri cenah ngandalkeun ladang salat subuh. Budak santri salat subuh di Hongkong nah. Nyalah. Santri aing bae teh dihudangkeun salat subuh liau. Eta kurang sih pirajiseun santri aing nu diaji Fathul Muin hikamnya. Iya. Ai subuh eta ngahiji jeung dohor mah kumaha sih? Rahasia juri. Santri kula. Lamun abdi ulih ceramah diundangkeun. Santri salat dia molor bae subuh. Kalaluan jasieun ka aing lain sieun ka Allah. Atuh aing mah balik ka jero nya aampi. Menang 15 menit aing teu percaya. Diintip ku aing na kaca. Horeng santri aing keur ngintip aing na kaca. Setan ta santri. Makanya coba ge, kita jangan polongo guys. Pak Haji abdi mah maca sholawat cenah ieu balangsak bae. Pak Haji abdi mah maca sholawat ongko tapi pangrasa ieu hirup ieu bae tuh peningkatan. Salaki teteh geus gawe ka Jakarta tapi anger bae balangsak bae. Salaki teteh geus jadi calo balangsak bae. Ketika Anda tidak pernah menemukan solusi atas masalah, maka yang harus Anda lakukan bukan mencari masalah, tapi pasrah akan kehendaknya. Dengekeun teh. Ngeun maca sholawat mah kajenting teu loba bandana, hatena dibeungharkeun ku Gusti Allah. Ya kadang-kadang loba banda ge loba beunghar, sagala pakaian bisa dipeser, kadang-kadang mah teu ka emam. Usum kadu di durian jatuhan tuh bisa ngadahar ja kencing manis. Makan sayur kacang ulah ja asam urat. Aju parabda undur-undur. Mending urang tehnya balangsak ge pagawean sapopoe ka sawah beurang oyos penting dioyos. Teuing nya teh urang akan tutut bae ge jalan lintuhnya. Ngakan genjer, ngakan keong, jala lintuh. Kajenting usum covid di langgaran mah, aman bae daya aman. Batakan abdi nitipnya kasadayana. Lamun urang can bisa nurutan akhlak Nabi Muhammad anu sakitu bageuna. Tuh akhlak Nabi Muhammad mah diciduhan ge diusap bae, nu nyeri ge dihadean baik. Urang bager kanu bager ka urang mah orok ge bisa teu kudu sakola luhur-luhur teh. Tapi lamun urang bager ka jalma nu hewan ka urang, karak eta mukjizat, karak eta hebat. Doang Nabi Yahudi anu sakitu bangkeurakna, hewana kan najis kepungut Nabi Muhammad, kami Nabi alamat anu tai. Tapi ku Kangjeng Nabi Muhammad di bageran bae, di hanean bae. Sampai ke leuleus hatena. Urut kafir bolongkotan, asup karena agama Islam, baca 2 kalimat syahadat, kita bacakan bersama alla ilaha wa harita keneh asup karena agama Islam, horek katarik ku kahadean, kabageran, kasopanan Kangjeng Nabi besar Muhammad. Katakan orang para kasepuhan, para kiai, calon-calon kiai, para santri sing hade nalika dakwah. Ulah ngagedekeun adat. Tugas pendakwah itu mendaur ulang sampah, bukan membangkar sampah. Nu can daek salat dirangkul, jangan dipukul, dipeluk, jangan digebuk. Jangan hanya bisa menghakimi, tapi harus bisa memahami. Eta mah tilok salat nah ulah dibere berkat naon urusana. Pejit jeung salat. Gusti Allah ge nu tilok salat unggal poe dibere nyatu bae, hah? Sugan bae dibere berkat mulutnya datang hidayah tilok salat jadi daek salatnya.
dan utara salat gak manfaatan Kak. Mana manfaat utara salat? Lamun dilanggaran aya nu paeh, saha nu sok ngagali kuburan bari hujanan. Utara salat santri mah jeung ustad babagi amplop di musala. Matakan kudu bag, kudu sop, ulah gedean gitu. Salaki karak datang rek mam heula apa rek nen heula kieu. Siapa di wejaan kalah ngajak seuri doang nu wauh bae. Kami masalaki balik salat Isya, ai kumaha geus beres mah sing satkeun bararade ye. Sama di beja. Teu jelas. Atuh kumajing jangan ngabungahkeun salaki mah. Teh rek ngabungahkeun salaki rek meulikeun naon Magicom. Atuh digaskeun teh. Ulah ngajedog bae. Ieu mah pangrasa parasea be parasea. Tekor ku parasea be parasea. Salakina ngabelaan si Andin, nu iya ngabelaan si Elsa, kuat siling ketik jeung salaki. Heh, jurig eta mah dong-dongan, mending dibelem tipina. Tapi anehna ongko parasea bae anakna 12. Cik RT Epul teteh mah pasea bae tapi anak 12 kumaha kitu teh. RT kami mah pasea luhurna doang anakna mah damai. Ya Allah, akhlak Nabi sing hade. Tah, akhlak Nabi hiji ulah gedean. Eta batur hewa ge urang mah bager bae. Batur sok nyeri ka urang-urang mah hade. Filosofina buah dibaledog ku urang make batu nyerieun datang ka boha tapi anger ngabales nama ngaragagkeun buah paham teh kajen teuing batur malangan ka urang nganyeri ka urang mah hade kegeh pagawean goreng mah cukup ku talajakna ka hartos doakeun nya Haji Asep sing panjang umur aing mah teu kahalarti diadak. Heh dusun, jaing ge henteu mesen kos kieu. Piraku ku aing guru pulangkeun deui kana ente. Hedak nya pangrasa pamajikan aing maka aing geus sidep si kasep bae. Teh, hei. Ulah sok ngahina ka jalma nu lintuh teh. Jalma lintuh mah pangheulana asup surgana. Sebab jik Rasul nu paling heula ka surgana nu paling berat timbanganana. Allahu Akbar nya matakan abdi ngahimbau ka sadayana coba ieu muludan ulah ngenukur menang seuri jeung resepna doang coba bawaon balik ka imahnya awas sing hade ulah sok pasea jeung tatangga ulah sok pasea jeung baraya komo ngalunjak kami toha komo ngalawan ka kolot ka indung sorangan ka luhur moal pucukan ka handap moal jangkaran ka harti ai anak di papatahan dicarekanan ku kolot ulah sok hewaan ka kolot manan kitu ge kolot karunyangeun geus eueuh mah dia kadohong sia kadohong geus eueuh kadohong buktina mah sia geus rumah tangga lilange boga mobil boga pakaya boga hulu kareta sagala kajenting pakaya di mana-mana pepegatan jeung salaki mah balikna lain ka pos kamling balikna lain ka stasiun balikna mah ka kol adenge matakan senangkeun kolot ieu mah kadang-kadang urang masuk bager keneh ka pamajikan daripada ka indung sorangannya beres ngajual tanah pamajikan mah yang meuli kongkorong dibelikeun lagi 3 kilo beusi indung mah manahon rek ngabesan gagah jeung salaki naik mobil Innova bari menang nyewa indung mah dihijikeun jeung kalapan sama mobil ospak ya awas titip hiji pake akhlak Rasul hiji ulah gede adat kajen teuing batur nganyeri kajen teuing batur ngagogoreng urang kajen teuing batur fitnah ka urang mah kudu hade mudah-mudahan dengan ngajalankeun ieu urang diaku jadi umat Rasul kula rek nanya hayang teu nyieun bangga Rasul hayang teu nyieun bungah Rasul penting ayeuna keneh hayang teu ngabungahkeun hate Rasul penting ayeuna keneh lamun urang hayang ngabungahkeun hate Rasul hayang nyieun bangga Rasul ayeuna keneh carana maafkan orang yang pernah menyakitimu paham
maafkan orang yang pernah menyakitimu. Paham? Arti? Tah, nggak sakit itu ngaji. Makanya ya Allah, ya kampung langgaran ya, kampung baru, kampung langgaran. Bo, haradak terpal nage, UM ge urut poe gabah. Allahu Akbar. Tadi ge aya ibu-ibu kadanya kuan. Eta cerak jai anu coklat. Ka aing nyebut jai coklat. Aing balik digembrong siram bareng. Insyaallah nasi baik. Lajurna masalah hirup betah lah. Iya ibu mudah-mudahan ieu ngaos sing aya manfaatna. Mudah-mudahan sanes waktos urang tiasa tepang deui. Bunyah doakeun abdi sing sehat, doakeun abdi sing panjang umur. Urang cekapkeun ngaos sakitu sing aya kasepuhan abdi bade teras angkat hapunten. Mudah-mudahan sing aya manfaatna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.